Wah, kira-kira nak dia ya sawah memang mah ininya. Luas oke ya. Kenakeun nih jeung ternak tutut. Ternak cabe sagala Masya Allah ya sawah. Pasrah jeung hate ieu mah asli. Iya, tapi perjalanan ekstrim amat ya. Naik gunung ya mas asli turun. Itu tahu mulai itu. Pasti menjeng hati lah sawah. Kembali mana ya tuh? Tapi bang main mana ya? Pindah di tempat di dekat wisata ya. Bangun nemu dosa kali ya. Apa? Kita di luar mang opik can aya keneh wae istirahat lah di dia bari ngadahar timbalang tadi coba bari luar opik kita heula nah mau di dahar aya gorengan segala endah tadi mah wae aya sangu oge gitu nah ya mah berang-berang ki dahar deh nikmat makan naon tambah sayur duh hampir bae ndok lengkap pokoknya nama deh nuhun ya boga anak bala lager nganteran ning ka urang ieu apa ninggal di sawah kamari ngejual jambu ican cair aja pak rak seutik cairna pegawaian loba aja pak ubah piring aja pak aing ngejual sabun aja apa ya aing ada yang cenah Pak Opik arek ngangkeun sawah Ustad Mail tapi datang yuk cuman dengan belut tembe hese yuk narikna aduh ngatan lagi ini ya coba lah orang ka Ustad Mailan juga natu cair eta bisnis tanah coba orang tangkeun ka Ustad Mail lah juga natu saya Pak Opik nang sugan datang urang pingluan lah si Ariel ge ieu ti kamari ti tengah jemput teh datang ieu budak aing nyendong di sawah pan Duh, biasa ngejol ge aduh. Duh. Aya wae euy. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam besi mana kalau tor gitu Malah belut. kumbah lah besi loba tongoan ka ditu kumbah Beneran ya? heeh Mau langgarnya? kumbah lah ka ditu Yuk, ayo lalap nih yuk. Lalap tomat. Timbang wae lah. Kamu kelan ah. Ayo lalap beta lumayan euy. Ya, tomat euy jeung lalap yuk. Saat lah pilih mah. Nes lah pilih rumahnya lah. Udah na pira kesini. Rabu-rabu. Wes mang kebok mang ieu. Urang mau lalabe terong ya. naon terong nu ieu tomat tomat Oh, semangat ya. jeung naon lah perang saurang Ngeunah meureun. Tomat di lalap. lah di nyambel tomat Oh, mah teu bisa aja ieu. teu teu heula we jeung nyambel ge nah Ieu ya. dah heula ieu tah Heuh. sek tah urang buka endog ya bawa obat hapur kieu dunya aduh mentang kah Duh, ngeunah mang ya. Gorengan teh atuh. Assalamualaikum waalaikumsalam Kang ieu. kerja yuk Iya. kumaha ieu sawah Iya. coba eta ieu kotor keneh Kulen. kumbah lah Kulen dulu nah, itu daro ge lah. Tumbang saliknya mangga dieu iya sawah jadi ieu jadi hayu emang jeung naon di dinya jeung wakaf apa jeung usaha ieu taneuh teh Nah, di dieu teh kita tanah kita usaha kan supaya di dieu teh rame gitu. aus oge Tempat wisata jeung
supaya orang-orang luar itu tertarik Karena sama tujuan kan, ini Iya. halus itu. dan ini juga untuk memajukan dia Kang kampung orang di dia maksudnya Siapa yang ngadukung di dia mah deh? kira-kira bahara artos Takkan kamari cenah cek anak buah urang cenah hayangna 10 juta ini cenah ngadengnya. 10 juta Heeh. 10 juta itu berapa meter kira-kira Nah, kapake dia bangsa 200 meter mah. Bang geus mang geus coba emang ya. Mana? ayo cari Situ, cari situ. Coba tuh baru dugi tersebut teh. Coba. Ya, Tutupan era orang SMA ieu di Jakarta ieu. Ya, mulai sawah emang. Heeh. Ada duit semeterna. Pokoknya mah yang 200 meter 10 juta di dia mah Iya, gitu. Oh. Kalau mana dijual emang? Badi ya bae tuh. Iya kali itu tuh. iya berarti nyanyi Diantirkeun usaha ka di Kusaril. iya Kusaril apa usaha? iya Oh, Kusaril di dia diantirkeun. yang terken Ngojek tadi. ngojek tadi ke gus nyelu sawah-sawah tuh beli arang lu pisan ada kan Di mana alusin yang alami keneh. Alami keneh di mah alhamdulillah. Oh, eta kamari kumaha bisnis jambu tah? Aduh, mang urang can kalunasan bisnis jambu eta kamari poho urang. Aduh. Coba keneh itu karung deui jambu teh jual itu dicarokot ku kolot urang ge. Punya amat Heeh. kerja keras atuh ya. Heeh, urang ge aduh. Bisnis urang. Kayak Dharma ya namanya. Lalu itu orang boga entong tuh. Mantap tuh. Tapi enggak nake ieu nya Kumbahan. kumbahan ya Aduh, guru pilih. ade wae nya teh guru kumbahan urang atuh. Pokoknya masih sabar deh. Oh, ya udah dah lah ya mah. Tuh. Mantap ya nama tuh. Kang Opik dan Jakarta. Bareng tah rek potong tilu ya pakai coret teh. Ulah tenang ade tah mah. Masya Allah ya Allah alhamdulillah ya Allah Tah ya pakai ieu Allah ya. sedikit ya Allah ya Ayo buka. buka ya Allah Mang Opik lapar le. Kang alhamdulillah ya Allah Mesti mana emang? Jakarta kan ya Beakeun tah beakeun mu bajir beakeun tah. Beakeun heula tah. Mang Ali, geus tah kumbahan we aya wayahna tah. Ieu mau ngopi kerar. Heuh, keuding beak ieu Mang Opik mah. Atuh dah. Nu nya eta daek Kurang mangomahkeun. kumaha nya? Oh, kade nya. Kang ya atur Turun Kang ya kering tadi yang gede mana tadi? Di situ. Di ditu tadi. Di situ. Yuk, Kumaha ya? dan ini ini ya. Oh, dah. Ayo Kang kade Kang ya Ayo. Aduh, aing tong piring je lah. Abuna aya sih ya. Abuna ani mah jolat. Anyarin ya. Produksina orang tenjol aya gelo ieu geus anak bangsa deui wae nu ngieun. Hebat lah. Buka lah ieu mah. Ayo Kang gua bakalnya Kang ya Siap. temu nih daharna lah Kade nya, Kang. oke Kang Siap. udah Kang ya Siap. kenal Kang Ba piring, ieu aduh. piring Pakai naon eta? Sabun majolat bersih ya mah. majolat Heeh, beda jeung mama. ngeta mau jolat Oh iya mah pembuatan anak bangsa iya mah parah iya mah warna lagi mah warna ieu lagi biru tuh beda jeung mama. anyar nyata Anyar iya mah. Diproduksi lagi ke orang Indonesia iya mah. Orang Tanjolaya asli anak bangsa majolat. Tanjolaya Bersih dan ceset pokoknya mah iya mah. Sabun lagi meni ngabudak parah iya mah dipake. sabunnya Jeung budak ngora di kamar mandi. Aduh palit mang yeuh. Di kamar mandi parah tuh sabunna ieu mah. oh iya di jalan jangan ablu Eta patah mah. Tanjolaya Bogor Oh. Rekomen dah jeung nu sok ubah piring tah pokona kapake seset soalna. majolat ya Heeh. harganya juga efektif ini Hargana murah 2000-an eta bisa mesen teh. Amun arek mesen sabun majolat, ieu bersih dan keset teh. ya Pokoknya nama ieu mah adalah sabun cair cuci piring yang gelasnya khusus diformulasikan dengan menghilangkan kotoran. Kotoran naon segala ini sabun deui, kotoran sabun. Menurut Cangu, abg segala ini. Pre-ordernya gampang ka nomor 0838 1949 4235 tah mamang tinggal SMS atau WA kadinya tah nyawa ya beran. jadi orang mesen mang lah Mesen murah harganya cuma 2000-an majolat. Asli anak bangsa ieu mah nu ngieuna. Iya, Tenjolaya tuh, percaya Tenjolaya asli nu ngieuna oke ieu. Kang beli Kang orang Kang siap lah sekardus pokoknya malah Pokona geus kitu nya sabun lagi beda tuh warna.